Hebat tekan ilaing bener-bener luar biasa Saraswati euy. Maka jeung mereka nu jiwa sagarupa jeung dewek. Dewek cari penasaran, hayang ningali kemampuan ilaing dina ngagunakeun ilmu silat Panehiang. Sor maju Saraswati. Saraswati bisa ngarti derina adu hareupan ngayunan Raden Suteja Perkasa anu tangtuna oge lain jago sabarangan. Dumasar kana eta cenimbangan harita Saraswati geus mung miceun di waktu tepugu. Langsung besat bedogna andi soren dina cangke belah kencana. Saterusna Saraswati ngawangun pasangan. Saya gadiri pikeun maju naraja ngagunakeun ilmu silat Panehiang. Ilaing hasok mundur manggali, mundur. Si Saraswati geus ngawangun pasangan pikeun ngamimitian itarung euy. Sok mundur manggali. Oh, iya siap. Ahai, sakuma yang sudah dibadamikan ya. Itu Saraswati ya lebih baik dilumpuhkan saja Raden. Menjadikan menglebarkan juga lah kalau kemudian sampai apa itu pengalaman tatu di tubuhnya yang mulus aduhai itu gitu. Sekarang manggali mundur ya. Ahai, manggali harita mundur meruka tempat anu rada anggar. Ningali Saraswati geus ngabangun pasangan saya gadiri harita Raden Suteja Perkasa jarita. Sora ilaing maju ti heula Saraswati. Dewek hayang neuleuh tapi ka mana kahebatan ilmu silat Panehiang teh. Hasok maju darajal Saraswati. Hage urang mimitian ieu tarung. Tadah ieu panasan mah. Hayya! Curela cilong Saraswati harita miheulaan maju naraja ngagunakeun jurus ilmu silat Panehiang. Angin sameran panarajangna nebarkeun hawa anu tiis. Nembak kana badan lawan. Raden Suteja Perkasa rada ngaraju kaget oge sabab kacepetan gerak panarajang jeung kakuatan tenaga lapisan nu nebarkeun hawa tiis marengan kana panarajangna Saraswati. Harita Raden Suteja Perkasa rikat menggunakan jurus tapak dewa Indra mangrupa jurus anu kaopat bagian tina ilmu silat 8 tapak dewa. Harita Raden Suteja lain banyingkahan panarajang lawan, tapi terus males narajang kanu jadi lawan. Sabuk hiuk, pros. Panarajang Saraswati teu kena kana sasaran. Raden Suteja Perkasa ngelakukan panarajang balesan. Leungeun katuhuna ngarah kana iga burung lawan. Poro kaya Saraswati oge henteu kapalingan gerak harita cingkrak kagigireun badan lawan. Nyingkahan panarajang Raden Suteja Perkasa anu rek ngagempur iga burungna. Saterusna sanggeusna aya di gigireun badan lawan. Harita Saraswati betakeun bedogna ngarah kana beuheung lawan. Rikat harita Raden Suteja Perkasa ngarendekeun badanna ka handap. Hiuk sawuk, ledet, plos. Mangsa panarajang Saraswati liwat sababaraha senti ti luhureun sirahna. Harita Raden Suteja Perkasa gancang ngagunakeun jurus kalima. Tapak Dewa Bayu anu ngaran kana anu ngarah kana hulu angeun lawan. Tapi sameme panarajang kena kana sasaran harita Saraswati geus gagajeun ka tukang. Ngajadikeun panarajang lawan teu kena kana sasaran. Hirup hush. Kaceleng, celagedeg. Saraswati mancuh dina tangtunganana. Raden Suteja Perkasa baru merhatikeun Saraswati harita ngomong dina jero hatena. Tetelah. Lumayan oge ilmu silat Panehiang anu digunakeun ku si Saraswati teh. Mun cara tarung tetep kawas kieu. Nasa ukur ngagunakeun kemampuan jurus jeung tata gerak ilmu silat.
tangtuna oge bakal bisa lila waktuna ya. Ya, sangka si Saraswati kudu bisa sagancana bisa dilumpuhkeun. Maka geus eueuh dicara. Kajabati kudu ngagunakeun tuah kasakten mustika bodas. Mungkin dina kayaan si Saraswati riweuh jeung hareupan dua bodas. Didinya kasebatan aing pikeun ngalempuhkeun si Saraswati. Sia rasakeun Saraswati sia. Saperti halna Raden Suteja Perkasa, harita Saraswati bari ngabangun di pasangan sayaga diri, harita merhatikeun kalau jadi lawan. Bari ngagerentos dina jero hatena. Iya si Suteja Perkasa teh. Teu boga kemampuan ilmu silat anu teu bisa dianggap enteng. Ini karena keayaan. Aing kudu lebih hati-hati. Anu jelas aing geus teu kudu asa-asa deui ngagunakeun jurus anu ampuh ilmu silat Mandehiyang. Kalah kumaha bae carana kudu bisa ngukul lawan, sagan bisa nulungan ngabebaskeun sekeuling. Ilaing geus teu kudu lila mikir Saraswati. Maju deui ilaing larajang. Gunakan jurus anu leuwih ampuh Saraswati. Hasok maju deui Saraswati. Teu kudu sombong Andika. Tanah ieu tanah rajang aing. Hayat! Jorelat Saraswati meheulaan di majuna rajang ngagunakeun jurus ilmu silat Mandehiyang anu leuwih hebat. Raden Suteja Perkasa nyobaan ngimbangan panarajang lawan ku cara ngagunakeun jurus tapak Dewa Yama mangrupa jurus anu kagenep. Angin sambaran panarajang bedog Saraswati harita nembarkeun di hawa tiis anu leuwih kuat nembakana badan lawan. Sanguk hiup kieu pros. Panarajang Saraswati henteu kena kana sasaran. Raden Suteja Perkasa harita malasna rajang. Sapasang leungeunna pilih genti ngarah kana anggota badan lawan. Panarajang leungeun katuhu ngarah kana dada lawan. Sedengkeun leungeun kenca ngarah kana cangkengna Saraswati. Tapi Saraswati memang geus jangking sapinuhna ilmu silat Mandehiyang. Harita panarajang balasan ti Raden Suteja Perkasa bisa diimbangan. Panarajang leungeun katuhu lawan dipendung ku leungeun kenca Saraswati. Heuk sak keduk jas. Datang panarajang leungeun kenca Raden Suteja. Rikat Saraswati gagajeng kagigir bari nyabetkeun bodogna ngarah kana leungeun lawan anu ngarah kana cangkengna. Sawuk hiup kejeng pos. Raden Suteja Perkasa kapaksa harita gagajeng loncat ka tukang mun setelah saeutik we leungeun kencana bisa puntung disabat ku bedogna Saraswati. Duana nameh dina waktu anu bareng harita pada maracukeun di tangtungan badana masing-masing. Raden Suteja Perkasa akhirna nangtukeun sikapna pikeun ngalumpuhkeun Saraswati geus taya di cara kajabati kudu ngagunakeun tuah kasakten mustika bodas. Sabab mun saukur ngagunakeun kemampuan ilmu silat mah bisa dipastikeun waktu bakal lila. Sabab ilmu silat Mandehiyang teh telah teu gampang kitu bae diungkulan ku ilmu silat tapak 8 dewa. Harita Raden Suteja Perkasa ngaluarkeun mustika bodas anu saterusna diusapkeun kana siku leungeun kenca jeung katuhuna. Geus kitu Raden Suteja Perkasa nyarita di barung jeung seuri ditujukeun ka Saraswati. Perhatikeun tingali sing bener Saraswati. Dewek kieu. Perhatikeun dewek ayeuna dihapit kedua maung podas
anu gede na sawajeng maung lodaya. Ieu dua maung bodas anu ngahapit cewek. Kali nunggu parentah Raden Suteja Perkasa. Mangka ieu dua pangawal anu ngabantu dewek bakal maju ngarekep jeung ngaraweg anu jadi lawan. Saya gak diri Saraswati. Ningali kayaan Raden Suteja Perkasa anu dihapit ku dua maung bodas. Dina kayaan tingkah laur bari nyangereng nemongkeun huntu jeung sihungna anu rangeteng. Harita Saraswati jadi ngageter oge hatena. Sabab kakara haritakeun Saraswati mah anu hareupan jeung lawan anu ngagunakeun ilmu aneh seperti kitu. Bari nyobaan nenangkeun hatena sarta merhatikeun dua maung bodas anu tingkah laur. Harita Saraswati ngomong dina jero hatena, ilmu naon nu digunakeun ku si Suteja cenah? Teu kanyahoan datangna ujug-ujug aya dua maung bodas anu galarang saperti kitu. Kakarek ayeuna ngalaman ngayunan lawan anu ngagunakeun ilmu aneh saperti kieu mah. Dicik oge mun kitu masih Suteja Perkasa teh. Pikeun ukuran anu jadi lawan, manehna ngagunakeun cara anu saperti kieu. Laing pasti kaget jeung bingung Saraswati. Sabab ieu dua maung bodas pangawal dewek ayeuna bakal maju ngabantu. Sakumaha hebatna ilmu silat Pandehiang, moal mampu Saraswati, moal mampu pikeun ngimbangan kakarangan ieu dua maung bodas anu lain sambarangan. Sabab boga kakuatan daya tahan anu hebat Saraswati sarta kamampuan nyingkahan panarjang lawan. Asok maju, maju Saraswati, maju. Raden Suteja Perkasa mereparentah kadua maung bodas anu harita tingkah laur saterusna tingkah rajeng maju narajang ka Saraswati. Sanajan Saraswati nyangking ilmu silat Pandehiang, tapi teu bulung rada sentar oge hatena ningali dua maung bodas anu galarang maju narajang ka dirina. Saraswati harita ngagunakeun jurus-jurus andalan ilmu silat Pandehiang bari ngakiwar nyingkahan pangarkep jeung pangraweg dua maung bodas. Harita Saraswati metakeun bedogna dipake pikeun nyabas salah sahiji maung bodas teh. Gaur kajreng sabuk hiu kajreng pos. Saraswati jadi kageteun oge sabab maung bodas anu disambat ku bedogna alabah beheungna. Tetela bener dua maung bodas teh boga kamampuan bisa nyingkahan panarjang lawan. Layunan dua maung bodas anu galarang sarta boga kamampuan nyingkahan panarjang lawan ngajadikeun Saraswati kawalahan oge. Sabab mun salah sahiji maung bodas aya anu keuna panarajangna kana anggota badana, bisa dipastikan anggota badana bakal rangsak kulit jeung dagingna. Saraswati upaya sakuatan naga ngimbangan kagarangan dua maung bodas anu sababaraha kali maju narajang tingkah laur pilih kenti rek ngarakap jeung ngarawek anggota badana Saraswati. Gaur culung
silih susul dua maung bodas anu galarang teh maju dina Rajang. Saraswati rekat harita nyingkahan Panarajang dua maung bodas. Balik ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh pikeun ngalumpuhkeun salah sahiji lawanan. Mun geus bisa dilumpuhkeun salah sahiji mah tangtu moal berat teuing dina ngayunan maung bodas anu hiji deui. Tapi naon anu jadi pamikiran Saraswati tetela tegampang diwujudkeun jadi kenyataan. Sabab dua maung bodas tetela boga kamampuan bisa nyingkahan Panarajang nu dilakukeun ku Saraswati dina waktu harita. Kaul kecil cedak bos sabuk hiup sebetan bedog Saraswati ngarah kana beuheung maung bodas anu pangheulana Naraja. Kaur kecil bos Panarajang Saraswati teu kena kana sasaran. Kaur kecil datang di Panarajang maung bodas anu hiji deui. Cilung kalayang Saraswati luncat ngalayang kaluhureun maung bodas anu Narajang. Waktu badana turun ke handap, bedog Saraswati disabetkeun ka lebah hulu maung bodas. Muka mun kena kana sasaran bakal pejad sirah hulu maung bodas. Sabab sabetan bedog Saraswati ngagunakeun kakuatan tenaga lapisan meh samiluhna. Sabuk hiuk kurebal kecil merhatikeun Saraswati anu keur ngayunan dua maung bodas anu Narajang bisa katinggali Saraswati geus mimiti kawalahan. Raden Sutaja Perkasa ngakeundeng ngomong sorangan bari merhatikeun kalebah Saraswati. Ilmu silat Pandehiyang digunakeun ku si Saraswati. Nyata memang hebat kita ilmu teh. Sabab balehna sanajan geus mimiti kawalahan tapi masih keneh mampu ngimbangan dua maung bodas anu galarang. Ieu kayaan kudu gancang bisa diungkulan ieu mah ieu. Raden Sutaja Perkasa harita nangtukeun sikap napikeun maju ngalumpuhkeun Saraswati. Ayeuna waktuna aing ngalumpuhkeun si Saraswati. Geunah teuing kudu langsung dibinasakeun mah. Sabab keur mah tangtu untari bakal leuwih suka jeung sugema hatena mun engke dina waktuna ningali si Rawing jeung si Saraswati acal binasa babarengan. Rasa dendam untari ka si Rawing bakal bener-bener lunas. Saraswati sanajan sakumaha hebatna ilmu silat si Laing tapi sakedeung maneh bakal aya pangaruh panglumpuhan Saraswati. Raden Sutaja Perkasa harita ngacorelat luncat datangna ti tukangeunana Saraswati anu kayana geus mimiti kawalahan ngayunan Panarajang dua maung bodas anu jadi lawana. Antukna Saraswati geus teu bisa nyingkahan deui gerakan anu dilakukeun ku Raden Sutaja Perkasa. Anu datang ti tukangeunana anu saterusna mencet ulat-ulat penting dina beuheungna Saraswati. Gaur kacel sawuk hiuk gaur kacel plos curemat sat tetetet kudu pruk Saraswati ngudu pruk kalumpuruk aya dina pangaruh panglumpuhan meh bareng jeung ngudu pruk kalumpurukna Saraswati harita dua urang atawa dua maung bodas ge terus ngiles leungit. Raden Sutaja Perkasa maju dina tangtunganana merhatikeun Saraswati anu geus aya dina pangaruh panglumpuhan betus nyarita. Ceuk deweke naon Saraswati?
Ilaing ngimpi oi mun nepikeun ka bisa ngungkuran ajen pangarti dewek Raden Suteja Perkasa. Kabuktian ayeuna ilaing geus aya dina pangaruh panglumpuhan Saraswati. Geus moal bisa barontak jeung ngalawan deui. Bangke di mana aya datang Sirawing salaki ilaing. Didinya waktuna ilaing bakal aja binasa bebarengan jeung Sirawing. Ayeuna mah ilaing jadi tawanan bae nungguan kedatangan Sirawing salaki ilaing Saraswati. Jadi daguan heula we. Moal di salaki ilaing Sirawing tangtu bakal datang ka dieu. Saraswati ngarahuh dina jero hatena. Kajadian anu karanapan ku dirina mangrupa kanyataan anu berat pikeun narimakeunana. Sabab gajauheun kabisa nulungan ngabebaskeun si keling anu jadi anakna. Dalah dirina sorangan ge geus taya tangan pangawasa aya dina pangaruh panglumpuhan. Sanajan sorana saukurah lalaunan, harita Saraswati nyobaan nyarita ka Raden Suteja Perkasa. Andika aya di pihak anu unggul, tapi ngagunakeun cara anu licik. Ingatkeun ku Andika, salaki kuring Sirawing bakal datang pikeun ngayakeun balitungan jeung Andika. Ulah waktu ngerasa geus meunang Andika. Ngomong naon Saraswati? Eta pisan anu daguan ku dewek oge Saraswati. Salaki ilaing Sirawing aya datang ka Banjarwulung. Anu saterusna ilaing duaan bakal ajal binasa bebarengan Saraswati. Eta anu engke bakal tumiba ka ilaing duaan. Suka jeung sugum hate ye hate untari pamajikan dewek oge ngabandungan Sirawing jeung pamajikanana paeh patunjang-tunjang. Moal deui eta kaayaan bakal kardapan ku ilaing jeung Sirawing geus moal bisa ditolak deui. Kitu garis kahirupan ilaing duaan. Si buyut irang bisa jadi henteu mampu ngabinasakeun Sirawing salaki ilaing. Tapi dewek Raden Suteja Perkasa lain bae bisa ngabinasakeun Sirawing. Tapi sakalian sakaligus jeung pamajikanana. Magali ka dieu ilaing. Raden Suteja Perkasa ngagarwan manggali. Nu digarwan gancang lumpat nyampeurkeun. Sageus sadeukeut terus nyarita. Iya ini manggali sudah menyampaikan Raden. Ada apa gerangan Raden Suteja Perkasa? Apakah menjadikan ada sesuatu yang perlu dibantu atau gimana? Coba eceskeun, jentrekeun, jelaskan pada manggali Surali si jago kritis ini. Ini Saraswati bagaimana? Kumaha ya Raden Suteja Perkasa? Apakah diantamkan begini? Menjadikanmu ngabayageun ini? Iya si Saraswati anu geus aya dina pangaruh panglumpuhan. Bawa ku ilaing manggali saterusna kerem di salah sahiji kamar. Urang kali tinggal nungguan kedatangan Sirawing salakina. Sebarkeun deui beja anu jadi tawanan teh lain wae si keling, tapi si Saraswati oge jadi tawanan pihak urang gitu. Dina pikiran dewek geus dirancang euy. Sangkan untari leuwih suka jeung sugema hatena anu bakal ajal binasa teh lain Sirawing wungkul manggali, tapi sakalian dibarengan jeung Saraswati nu jadi pamajikanana. Kitu tah rencan dewek teh manggali.
Apa yang lembe didugikan sama Raden Sutaja Perkasa sudah dimengerti sama Manggali. Terus terang tadi di saat pembandungan berlangsungnya pertarungan Saraswati menjadikan seperti anu kaganggu jiwanya. Masa iya seperti ngelawanan sesuatu yang tidak ketinggali. Ahai, tapi menjadikan kawas anu kewalahan. Aduh, sungguh Manggali tidak mengerti apa yang terjadi. Ahai, itulah suatu keanehan bagi Manggali. Ilaing mah memang mualingali Manggali euy. Tadi si Saraswati keur ngalawanan dua mong bodas pangawal dewek. Anu tang teu we katingali dengan saukur ku dewek jeung si Saraswati wungkul. Anu matak dewek geus teu kudu hese ngalumpuhkeun ieu si Saraswati Manggali. Kangaranan si Saraswati gecik tawanan urang sarta nyebarna bejangke tapi ka Sirawing. Mangka bisa dipastikan Sirawing bakal buru-buru datang ke Banjargulung. Eta anu diharapkan ku dewek Mama Gali oi. Jadi begitunya. Wah, menjadikan hebat ilmu yang dimiliki Raden Sutaja Perkasa ya. Jadi sekarang mah ini Saraswati mau Manggali peranakan dulu di salah seji kamar sesuai dengan apa yang diperintahkan sama Raden Sutaja Perkasa ya. Ahai. Hasok. Pangku bawa si Saraswati keram di salah seji kamar Manggali. Dewek boga keyakinan dina waktu nu moal deui. Sirawing pasti bakal aya datang ke Banjargulung. Moal deui karep jeung kahayang untari pamajikan dewek teh euy. Bakal jadi kenyataan Manggali. Sabab lainnya saukur Sirawing wungkul anu modar. Tapi si Saraswati pamajikan oge sinami nu modar babarengan. Hasok gancang bawa si Saraswati na Manggali. Iya. Siap Raden 86. Siap Raden Sutaja Perkasa. Tugas akan Manggali laksanakan. Ahai. Terus gitu mah harita Saraswati dipangku ku Manggali anu saterusna dibawa asup ka jero imah, saterusna dikerem di salah sahiji kamar. Sanggeusna aya di jero kamar ngagoler dina luhur tempat sare. Harita Saraswati ya terus sasambat ka Sirawing anu jadi salakina. Kang Rawing, abdi enggal tulungan Kang. Piraku Kang Rawing bakal ngantep dari abdi jeung si Keling anu ayeuna jitawanan di Banjargulung Kang. Sok enggal geura sumping ka dieu Kang Rawing. Tulungan abdi jeung si Keling Kang. Duh, Gusti anu agung. Mugi pun lanceuk sing enggal aya sumping ka dieu. Mugi pun lanceuk diaping dijaring ku kasalamatan tiasa nulungan abdi sareng pun anak. Iya abdi Kang Rawing. Saraswati miharap kedatangan Sirawing anu jadi salakina. Sabab pikeun ngabebaskeun dirina kitu di Sikeling taya deui anu diharapkeun kajabati pitulungna Sirawing. Urang tinggalkeun kayaan di Banjargulung baresakra. Caturkeun harita di dusun Panemong. Indita Saraswati anu rek ka Banjargulung ngajadikeun si Jari Sakti ngajakan badami ka si Banteng Wulung jeung Ki Bajurawa. Babadamian lumangsung di jero bale. Tiluanana dari Uksila. Wah. Lamunan itu mangecek Saraswati henteu bogaan pikiran nganu panjangan atuh Kang Jangri. Bangke ngejeng genitan ngoranganan ngalangu pa ka Banjargulungan. Terus kita ngecek Kang Jangri bener henteu benjang ngeunaan singeling anu jadi tangwanan di Banjargulung teh. Akang can bisa mastikeun ngeunaan eta beja anu bieu diomongkeun ku Banteng Teteng.
Maksudnya nah bener kenyataan memang gitu sikeling jadi tawanan atau ngasa ukur beja pikeun mancing nyata mancing kedatangan Kang Rawing gitu cek pamikiran akang mah teng nah neon maksudna ngeta anu gantikeun king buyut nereng teh sangha pohoan deui nganteng makang jangri anu ngagantikeun ki buyut ireng teh teng lelah nate Raden Suteja Perkasa teng wah ngeta Radenan Suteja Perkasaan kuneon make ngejeng dikeun singeling tawanan ngalangi pakang jangri neon maksudna teu ngantri keun nganteng mah cobra kumaha ngecek Kang Jangri jadi cek pemikiran akang mah anu jadi maksud tujuan nama teng sangkan Kang Rawing aya datang ka Banjarwulung sabab keur untarima nu ayeuna jadi pamajikanna Raden Suteja Perkasa anu ngagantikeun Kibut Ireng tetep keur untarima masih kene hayang balas dendam ka Kang Rawing can ngerasa suka hatena mun can ningali Kang Rawing ajal binasa teng wah menyaan misi ngeneh dendaman ka Kang Rawing-Rawingnya lamun gitu mah Kang Jangrinya si nguntari teh tah muduna mah sangdar nguntari teh ngeukeun ngungkut gorengan hatre terus datang henteu manuju anteng mah Kang Jangri bener henteu ki bajulan ji nya heueuh atuh apan teu meunang ngukut rasa dendamnya ya heueuh kalaka jadi gegeringan awak sorangan goreng ati ya apal ari goreng ati mah perasaan jeung pikiran anu panas kawas digorengnya heueuh kitu cek urang mah lulus ngurang ayeuna mudung lakukeun tindakan ngumaha tukang Jangri maksud anteng teh nyada salempangan ngoge aranan ngecek Curuswati nginitan ngorangan dan ka Banjarwulungan mah surua ngejeng samperkeun bangayang eta mah Kang Jangri akang oge sebenarnya mah henteu panuju teh malah ku akang jeung Cani kitu deui ki baju ki sancang nyobaan dihalangan teh ulah waka langsung ka Banjarwulung satarina mah akang rek nitah heula jalma pikeun nyiridi ka Banjarwulung nyaeta ngayakinkeun bener jeung henteuna si keling jaitawan Raden Suteja Perkasa anu ngawasa daerah Banjarwulung cah muduna mah diciritaan gitu ku Kang Jangri teh ngecek Curuswati teh ngatri sabab sahang nu nyaho ngeta bengja teh sangukur pancingan bungkur supaya Kang Rawing-Rawing ngejeng ngecek Curuswati datangan ke Banjarwulungannya pemikiran akang oge kitu pisan teh jadi mun eta beja nu nyebar teh saukur reka carita jelas Cik Saraswati atawa Kang Rawing beunang diperdaya ku pihak Raden Suteja Perkasa teh ya teng anu disampangkeun ku akang mah teng Cik Saraswati geus leuwih ti heula datang ka Banjarwulung sabab ari Kang Rawing jeung Aceng Jeprut mah duka ting keur di mana Kang Arana lumampah yang laratan si keling bisa terus ka prakamna we teh nya bener gitu Kang Jangri duh serua memikiran nganteng oge ngawas gitu pisan leheungan lah lamunan Kang Rawing-Rawing Kang beneran serua datang ke Banjarwulungan terus panggihan ngejeng ngacek kurus ngati henteu mantrak salempangan teuing ka urang nangoge nya bener henteu Ki Bajulan cih nya heueuh apan memang eta nu diharepkeun mah nya nya heueuh apan ceuk beja mah eta Raden Suteja Perkasa teh jago ngora anu henteu bisa dianggap enteng nya nya eta ajan pangartina jih pedang disebutkeun jalma anu ngabayakeun nya itu gerak acan tangtu Nyi Saraswati mah bisa ngukuran ajan pangarti eta ki saha teh si Raden Suteja Perkasa nya
acan tang tuh nyawa Saraswati mah bisa ngukulan si eta nga kaja bangun jang rawing nya ngukulan nya kabeneran sarua aya datang ka Banjarwulung nya apaan kitu diharapkeun ku urang mah nya adanya bener kitu diharapkeun ku abdi oge Ki Bacu anu matak akan jadi boga pikiran hayang indit nyusul ka Banjarwulung nya teteng sabab akang teu miharep nepikeun ka Saraswati ngarandapan kejadian anu teu dipiharep sedengkeun Kang Rawing teh apa nitipkeun keluarga teh ka akang teh wah lamunan gitu mah geus we ngatuh nginita ngejeng anteng Kang Jangri terus nyerang anteng jadi malasaran hayang pangihan ngejeng si Raden Suteja Perkasaan si Blakok Kujubar eta beuni rupa-rupa pisang aranan make ngejeng Radenan ngalangupa lamunan pangihan eta ngejeng si jeung lembang anu kolopok kulobog ya bal ngasa-ngasa banting ganggu ganteng numan lah ngobo jago-jago ngoraan jeung ganteng mah anu mantrat ngeungeus lah ngejeng ganteng we ngindit ka Banjarwulungan Kang Jangri numan teh si kolopok si Blokok Kujubar si Jalisati ngahulang sakedeung si ganu keur mikir teu lila terus carita jadi kieu teh akang lain teh hayang dibaturan ku anteng tapi anu kudu dipikirkeun kahayaan di dieu teh sabab cik pamikiran akang sanajan bener kebut ireng geus bisa diungkulan ku akang Rawing tapi tetep we waktosna seep hanya kawisan baret sakra